Emang paling cocok pisannya ke hujan-hujan kieu mah nyaneut minuman anu anget-anget atau anu seger-seger. Tuh imah cuaca teh hujan deui ce. Menikakeun rarujit geuninganan. Ari keur hujan-hujan kieu mah da geunahna teh pabelit bitis, seuli keukepan. Ngan hanyakalna teh baturna daripada ngadaweng tamu mah mending urang barang jieun ce. Meuli gula ieu teh harideung kabeh geuninganan. Tapi kenai ketanu penting mangeunah we amis. Asupkeun gula beureum, asupkeun asem, taman uyah saeutik tuluy galo-galo. Tah lamun geus sagolak kieu jeung geus lempur gulana tong poho asupkeun kunyit teh bubuk deh saku. Soalna 100% koneng asli cenah ieu teh. Kata mah teu kudu takon ngabebek ieu mah simpel. Tah jadi ameh teu kalumaneun arek nyieun bagong. Heueuh alias bala-bala jagong ce. Cung sahadi dieu ece nu resep kana bagong. Kantenan we ari abdi mah resep pisan kana bagong ieu teh. Sing karasa pedesna digorengna seuna garing geuninganan imah mending ngeunah maleo pokona mah. Mangpang meungpeung ieu teh budak keur sare arek ngadang heuak nyaneut. Heueuh atuh rati isuk mangangais oces terepe mung ecag teu ngareunaheun. Tuh teu lila geuning bagong teh asak weh ce. Ngahaja ieu nyieun teh rada loba soalnya jangan mere ibu saware. Mung penghaneut kene urang anterkeun heula asa kedeung. Tah ayeuna mah urang ngeurihkeun jejeunan tadi teh ce. Tapi ieu teh asa bingung hayang anu diesan tapi hayang anu haneut oge. Nya geus we nyieunkeun duanana biar pro. Tah urang make bumbu pecel anu meunang nyieun kamari teh ce. Tuh tinggal lieu bucei panas jadi we. Markineut ce, mari kita nyaneut ce. Mantap haneut ieu mah nanti corona teh langsung lepas kana beuteung. Hek dibaturan ku hayam ieu mah nikmat mana lagi yang kau dustakan. Anu make es oge teu eleh ngeunah ce seger pokona mah. Tah ieu tinggalna teh kunyit asam cenah ce anu seueur pisan manfaatna. Sok atuh ceuk carobaan nyieun ngeunah seger jeung sehat.